Si Rawing Niti. Sorot Panon Rasanti alias Munarsi, sakapeung galak gular giler, galak mataksieun anu borangan, sakapeung deui ciga anu melong kosong, arang ngiceup seperti jalma biasa. Kitu nate lantaran aya dina pangaruhna Nini Karimun Sakti. Dongeng Sunda Romansilan ngajujut laku mapai rundayan carita hiji jajaka katurunan Jawara Sunda. Si Rawing Nitis. Sanca dawuk cengkat nangtung muterkeun paneuteup kasabudereun eta patempatan, narik napas panjang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Di mana aing bisa manggihan si topeng mayitnya? Sanajan bener arwah panasaran kibuyut ireng anu sumanding geus mere pituduh mangsa diri aing ngayakinkeun ilmu, tapi tetep nu ngaran si topeng mayit cenah boga ilmu anu luar biasa. Kadinya aing kudu guru ilmu. Ku cara kitu kakara bisa malaskan nyeri ka si Rawing. Si Rawing Nitis digarap Kumang Inoy, naskah Yasana Yat-Er, pangreka jeung panyeup sora Nopan Cahya Lagawa, pangjejer gawe Muhammad Ismail Haufansa. Caturkeun di tempat sejen, wanci lepas tengah poe, jaka sinangling nu aya di kebon seperti biasa di anteuran dahar ku ayu manganti anu jadi pamajikan. Caricing di tempat ieu bari dahar bareng, bisa katara dina paroman, cikep, caritaan ejeng tetepan eta dua insan pada aya dina rasa kabagjaan. Ayu manganti anu harita kadenge nyarita, saur amaka ulah diteker teuing di kebon tah tanaga. Bili engke dina waktosna latihan, jadi capek sareng leles. Pokona mah kedah tiasa ngatur waktu sareng tanaga saurna teh. Margi kangaranan latihan mah kedah teras Kang. Jaka sinangling imut bari terus ngawalon, nya akang oge ngukur kakujur atuh bageur. Maknya naker tanaga terus-terusan di kebon, sabab ngarojatkeun ajen pangarti oge memang penting. Aya paribasa, pangarti mah moal berat mamawa. Keun soal eta. Ayeuna ye soal urang duaan Ayu. Ayu manganti netep kasalakina tetepan nu pinuh rasa kadede dapugu dua nana keur mejehna nyesep sarina madu rasa kacinta. Nah bet janten ngemasalahkeun urang Kang. Aya naon kitu bet janten kaget abdi mah. Maksud engkang teh upama engke urang diparengkeun dipasihan turunan dipercaya ku anu kawasa, tada teuing meureunannya bagjana. Lain bae urang, dalah ama jeung ibu oge, pasti suka jeung bagjana Ayu. Memang laras, abdi oge sok rajen ka impi-impi Kang. Perasaan teh tos gaduh budak, make sok ngimpi naon kitu teh, ngangais orok segala rupa Kang. Nya mudah-mudahan be atuh impian teh sing ega laksana jadi kenyataan. Sabab katurunan teh memang penting Ayu. Keur tali batin nu leuwih kuat antara salaki jeung pamajikan. Lian ti eta ari aya budak mah aya cooeun jadi henteu tiiseun jeung simpe teuing. Budak diparendek ku indungna, indungna diparendek ku engkang. Kang Angling mah
sok aya baik tahun teh. Maknya abdi diparene segala rupi Kang. Bet salami iya oge. Sanes marene Kang Angling mah. Tapi ngajakan wae lilir peting geningan ka abdi teh. Cek Ayu manganti nyaritana di barung bari ejeng maledogeun imutna. Duka kumaha arin teu ngajakan nyaring ti peuting ka Ayu teh. Bet asa boga hutang engkang mah. Eta atuh Ayu mah. Ari kulem teh bet peureum geningan. Mun atuh di mana-mana oge Kang. Anu menok masuk peureum. Sok ka mana bae Kang Angling mah. Da pun celik mah nyaring sanes bobo atuh Kang. Nu matak ari akang mah resep keneh nyaring. Cik, mun urang dipercaya diberi katurunan, Ayu rek milih kumaha. Nah mending nyikalan jago atawa awewe, Cik. Nyari keur abdi mah istri atanapi pambeget oge Kang sami bae. Kumaha anu ngarasakeun anak be eta mah. Margi istri atanapi pambeget oge sami keur abdi mah. Ari engkang mah ayang nyikalan teh lalaki Ayu. Ngarah engkang aya batur mun sakalian jalan-jalan atawa init-initan aya batur heureuy deui. Bet kabayang ti ayeuna keneh mun urang boga turunan nyikalan lalaki. Henteu kedari bayang-bayang ti ayeuna Kang. Kumaha dikerasakeun anak be ari sanggem abdi mah. Margi da masalah eta mah henteu tiasa direrancang sakumaha anu dipikahoyong tangtosna oge. Margi widina anu maha suci eta mah Kang. Dua nana jongjon ngalobrol tematak aneh. Upama dina mangsana cumarita telepas tina sikep pinuh rasa kadede. Dapugu dua nana memang keur meujeuhna keur nyesep sari mamanisna madu cinta. Anu keur paduduaan teu ieu sadareun. Lamun harita aya sapasang panon anu samuhurung ngintip kalebah dinya. Ngabandungan anu keur ngobrol tayalian ti Aji Sutra geningan eta jalma teh anu sacara henteu ngahaja bet ngambah kalebah dinya. Aji Sutra sainitna kabur ti imah juragan Gandara anu jadi bapakna. Menang beja ngeunaan Ayu manganti wanoja anu dipikat cintana geus dipihukum jadi pamajikan Jaka Sinangling. Eta beja teh ayeuna geus dibuktikeun tetela henteu ngan ukur cenah, tapi Aji Sutra ningali ejeng nyaksian ku sorangan. Nyereset peurih hatena, aya anu ngagolak panas dina jero dadana. Kanyataan anu lumangsung harita antara Jaka Sinangling jeung Ayu manganti mangrupa kanyataan anu pait ejeng peuheur karasana. Puguh nepikeun ka harita oge, Aji Sutra masih keneh tetep mika cinta ka Ayu manganti wanoja anu geus mampu ngaruntageun hatena. Aji Sutra sanajan nyobaan nahan geteran amarah ejeng rasa timburu tetep teu mampu. Akhirna manehna dina waktu harita ngagajeleng luncat kaluar ti tempat panyumputanana. Jaka Sinangling jeung Ayu manganti pada kaget anu lain di kieuna ningali aya jirim jalma anu ngagajeleng luncat terus nangtung di hareupeun maranehna duaan. Tapi kakagetna teu lila sabab duanana jadi apal ka jirim anu datang anu tetela Aji Sutra geningan. Aji Sutra leuwih ti heula manehna ngareret ka Ayu manganti. Sorot panonna samuhurung teu lila kadenge harita nyarita. Ayu manganti, maneh bener-bener awewe anu teu bisa dipercaya. Cintangan ukur dijieun pupulasan ejeng caritaan. Maneh kalah kahianat ka kuring. Nyaan tega ngahianat kana cinta. Kalah kahirup bebarengan ngalaki rabi ejeng si Jaka Sinangling. Ieu mangrupa panghinaan ke diri kuring Ayu manganti. Ayu manganti neuteup antep ke Aji Sutra. Karunya aya ningali kaayaan Aji Sutra saperti kitu teh. Da puguh memang geus nyaho kana kaayaan eusi haten Aji Sutra anu mika cinta ka dirina. Tapi Ayu manganti ejeng Jaka Sinangling tetep tenang sikepna. Teu lila Ayu manganti anu harita kadenge cumarita. Haturan Kang Aji, abdi teu nyangki bakal tiasa tepang sareng salira di ieu patempatan. Nanging hapunten upami abdi ayeuna ngaraos kaget sareng teu ngartos kunaon salira beteras bendu ka abdi Kang. Padahal abdi henteu rumasa hianat kana cinta. Margi cinta abdi mung kanggo Kang Angling. Nah iraha kitu abdi kantos negerakeun rasa ka cinta ka salira.
beki berem banget Aji Sutra dina waktu harita. Manehna kudu ngaku dina hatena sanajan bener dirina kungsi wakca balaka ngeunaan rasa kacinta ka Ayu Manganti, tapi Ayu Manganti can kungsi ngebreken kaayaan eusi hatena anu mangrupa jawaban keur Aji Sutra. Tapi geus kagok era sigana teh Aji Sutra. Memang rasa cintana oge lain ngan ukur caritaan. Teu matak aneh lamun jadi terus nafsu ejeng nekat ka eta dua jalma anu dianggapna geus ngancurkeun parasaan ejeng rasa cintana. Sedengkeun Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti geus cengkat nangtung bari neuteup ka Aji Sutra anu beuki nafsu katingalina. Kadenge Aji Sutra harita nyarita deui, sikep jeung caritaanana jadi leuwih kasar. Maraneh duaan memang teu boga perasaan anu bener ukur mentingkeun diri pribadi. Teu sangka maraneh duaan mangrupa jalma-jalma anu teu nyaho di budi. Sakuduna maneh oge ngarti Jaka Sinangling. Kuring kabilang lalaki anu mingka cinta ka Ayu Manganti sarta anu miharep bisa mihukum dirina. Ieu kalakah direbut ku maneh sia. Jaka Sinangling masih keneh cicing can cumarita. Tapi Ayu Manganti jadi beuki tu genah hatena. Kadenge harita Ayu Manganti nyarita deui ditujukeun ka Aji Sutra. Kek, ulah waka kasar gitu Kang Haji, ulah salah paham. Kacinta sareng kasuka abdi ka Kang Angling anu ayeuna jadi salaki abdi estu tanpa pangaruh atau paksaan ti sabahe oge. Estu kaayana teh abdi anu memang nangtukeun pilihan ka Kang Angling. Jadi lepat upami ayeuna Kang Angling dianggap ngarebut wanoja anu dipika cinta ku Kang Aji. Salah pisan Kang. Sakuduna mah Aji Sutra era ngadenge Ayu Manganti nyarita seperti kitu. Tapi lantaran geus kalimpudan ku nafsu, lain kalakah era, tapi kalakah tambah bedah amarahna. Teu bisa kitu Ayu Manganti. Kuring tetep teu bisa tarima kana ieu kaayaan. Coba ayeuna urang tangtukeun Jaka Sinangling. Bener maneh lalaki anu rumasa boga pangarti jeung kawani. Coba urang izin jajaten sadeuleu jeung dewek. Jaka Sinangling tetep tenang, tapi ketenangan anu dibarengan ku perasaan kasinggung oge ningali sikep jeung ngadenge caritaan ti Aji Sutra anu seperti kitu. Jaka Sinangling kadenge harita nyarita ditujukeun ka Aji Sutra. Anjeun sakuduna mah lain ambek-ambekan kieu Aji Sutra. Komo sanggeusna ayeuna kuring jeung Ayu Manganti jadi salaki jeung pamajikan. Jadi sabenerna mah taya hak naon-naon anjeun ka kuring oge ka Ayu Manganti. Ayeuna make jeung nangtang ijen jajaten segala rupa. Nah naon gunana? Bah, bikin ngabuktikeun sadeuleu. Maneh atawa dewek sakuduna anu jadi lalaki nu pantes jadi salaki Ayu Manganti. Mun rumasa jadi lalaki jeung boga kawani geus montong loba dicarita sadeuleu. Sok ijen si anjeun aing. Amarah Aji Sutra tetela teu bisa dipeper. Jaka Sinangling ngareret ka Ayu Manganti anu jadi pamajikanana teu lila terus nyarita. Kapaksa ieu mah kahayangna kudu dilayanan ieu mah Ayu. Da piraku anu nangtang jeung ngeukehan kieu ku akang kudu diantepkeun onaman. Ayu Manganti ngareret ka salakina terus ngawalon. Nyata langkung Kang Angling atuh eta mah. Abdi oge biasa ngamaklum Kang. Salira oge kagungan ajen diri. Memang kudu dibere pangwarata Aji Sutra teh. Ayu Manganti geus teu kudu ngarasa salempang hatena. Puguh geus bisa ngukur tahapan ajen pangartina Aji Sutra moal mampuh naon-naon kangaranan ijen jajaten ngalawan Jaka Sinangling anu jadi salakina. Aji Sutra anu memang geus teu bisa ngadalikeun deui diri harita ngawangun pasangan neuteup ka Jaka Sinangling terus nyarita. Coba sia, rasakan ya, kokon dewek ya. Sebrut gajileng. Aji Sutra narajang ka Jaka Sinangling nurutkeun ijiranana bet asa piraku make henteu keuna kana sasaran. Tapi Jaka Sinangling ayeuna tangtu beda. Upama dibandingkeun jeung dina waktu anu katukang. Elmu silat anu kacangking ku dirina, kawilang elmuna sirawing anu jadi bapakna. Jaka Sinangling henteu kudu make jeung susah nyingkahan datangna panarajang anu jadi lawan. Kangaranan panarajang teu keuna kana sasaran. Puguh be, Aji Sutra beuki panasaran. Manehna ngarangsek deui ku panarajang susulan. Panarajang anu dilakukeun ku Aji Sutra
kawilang garang ejeng bayangan kitu nate lantaran hayang buru-buru bisa ngarubuhkeun anu jadi lawan. Tapi kejadian anu saterusna memang di luar dugaan. Aji Sutra sorangan teu nyangka jaka Sinangling boga kamampuhan anu saperti kitu. Lain baik panarajangna henteu geuna kana sasaran, tapi panarajang jaka Sinangling anu ngahantem kana anggota badana. Set cileng hu kiu hu gila los celak cileng suk dak jebrot jeret das wala cengkang kebut. Rubuh ngebebengkang Aji Sutra dina waktu harita. Wiwirang ejeng nyeri hate pikeun Aji Sutra. Nusa tadi nama hayang mepeskeun ka nyeri hate ku cara ngarubuhkeun jaka Sinangling, tapi kejadian anu karandapan bet sabalikna malah manehna anu kawiwirangan. Jaka Sinangling netep ka Aji Sutra anu rubuh ngebebengkang dina luhur lemah. Delila kadenge jaka Sinangling nyarita, lalakon kahirupan manusia di alam pamenangan aya anu ngatur Aji Sutra. Jadi ulah terus pengesarepan sapeda impian teu jadi kenyataan. Masing-masing jalma boga jodoh atawa pasangan sewang-sewangan. Ku ayeuna kitu henteu kudu hayang ngarebut hak batur Aji Sutra. Aji Sutra anu nyandangan kajadian dina waktu harita geus teu hayang deui ngomong sigana teh. Pangalaman anu ayeuna karandapan ku manehna peuheur ejeng nyeri karasana. Ayu manganti oge jadi panasaran keneh can nepikeun deui caritaan ka Aji Sutra. Datang nyampeurkeun nangtung gigireun jaka Sinangling anu jadi salakina terus nyarita. Kang Haji, kedah tiasa nampi ka kana kanyataan anu lumaku dina waktu ayeuna. Mana kieu oge tos digariskeun Kang, yen di antara urang duaan teu aya jodohna. Nanging abdi yakin Kang Haji oge bakal pernah sareng istri anu langkung sagala rupina tibatan abdi. Ngadenge caritaan jaka Sinangling jeung Ayu manganti pikeun Aji Sutra lain asa kaubaran hatena, tapi beuki nyeri ejeng gudawang hatena. Manehna ngoneal hudang lalaunan bari jeung jumarijeg harita init ninggalkeun eta patempatan geus teu ngomong deui naon-naon. Jaka Sinangling jeung Ayu manganti ningalikeun Aji Sutra anu indit ninggalkeun eta patempatan. Jaka Sinangling narik napas panjang bari terus kedalisan. Karunya oge tah ari ningali kitu mah Aji Sutra teh nya. Bakatku cinta ka Ayu napikeun ka poho ka era ejeng ka nyeri. Boa-boa terus neteuli ieu. Jadi cecep ejeng geuleuh ka urang duaan Ayu. Nyata mah sanes tanggungan urang Kang, bade neteuli, bade nyeri hate. Mung ari harapan abdi mah mudah-mudahan be Aji Sutra teh jadi sadar, kabuka pikiranana. Yen lalakon ka tukang anu kasorang tos benten deui dibandingkeun sareng kaayaan ayeuna. Ngan ari akang mah ras ka awak sorangan Ayu. Da akang oge sarua atuh lalaki saperti Aji Sutra. Pasti mun jadi Aji Sutra teh bakal nyeri ari hate mah. Ngan sakuduna gancang sadar kana kanyataan. Ieu mah kalaka terus jadi nafsu tepugu. Geus jelas pasoalan anak kitu. Ieu kalaka keukeuh maksakeun pakarepan. Antukna jadi kalaka nyandangan kawirang geuningan. Nuhunkeun beka supaya dijadikeun bahan pamikiran kumanehanana. Dalah ari sikap abdi mah pantos jelas. Waktos tepang sareng Kang Angling oge antara abdi sareng Kang Haji Sutra teu aya hubungan naon-naon. Seperti halna Kang Angling sareng Laras Anting. Apanan ari Laras Anting mah tetep be mika cinta ka Kang Angling. Jaka Sinangling jeung Ayu manganti terus nama baralik deui ke tempat anu tadi. Sedengkeun Aji Sutra harita sajaroning lempang jeung jumarijeg teh bener-bener nyandangan ka nyeri. Nu leuwih nyeri deui mah hate. Pugu ari ka nyeri dina anggota badan alatan kabeunangan ku panarajang Jaka Sinangling mah kumanehna henteu dirasa. Tapi ka nyeri gudawangna hate dina waktu harita bener-bener hese dipapalerkeunana. Sajaroning lempang Aji Sutra hatena ngomong sorangan,
nyaan jadi pisan karasan aku dari aing lain wae nyandangan wiwirang eleh jajaten ku si Jaka Sinangling tapi ya ngarasakeun gudawang nahate anu lebih perih karasan aku dari aing nasi naku naon aing bet jadi kieu ya goreng pisan jadi eueuh hartina aing lila-lila oge hirup di alam pemenangan sabab geus kitu geuningan buktina wanoja anu dipika cinta ku diri ayeuna bener jadi milik batur nyeri perih karasana ieu hate boga adi kalakah teu hideng nya eueuh hartina mun kaya kieu mah aing hirup di alam pemenangan oge. Aji Sutra jadi kaentepan ku perasaan penggas harapan jadi heureut deuleu pondok lengkah boga tekad nempuh jalan kahirupan anu hayang mungkas lalakon memeh waktuna tega ka diri sorangan mateni dirina pribadi. Aji Sutra pangaruh tina hate anu ancur ngajadikeun boga pamikiran anu nekad rek mateni dirina sorangan. Harita neneangan jungkrang anu jero geus nekad dirina rek ngaragrageun maneh kana lebah jurang anu jero. Ku cara kitu tangtu meureunnan bakal tenang hate jeung pikiranana. Akhirna Aji Sutra bisa manggihan gawir anu jero dihanapna batu anu galede. Aji Sutra ngajanteng dina sisi gawir bari ngagerendeng ngomong sorangan, cinta jeung pangharapan aing geus hancur di tengah jalan. Bet eueuh hartina diri aing hirup lila-lila oge di alam pemenangan. Mending keneh eureun mun kaya kieu mah hirup teh. Ayu manganti anjeun bener-bener kejem tega hianat kana cinta. Si Jaka Sinangling tetela pangartina hebat. Eueuh gunana nyaan hirup teh. Mending keneh paeh mun kaya kieu mah ye. Aji Sutra meuremkeun panonna. Manehna geus nekad rek ngagebruskeun maneh ka jero jurang anu jero. Suku Aji Sutra geus ngawahan ka tukang rek sagajlengeun tapi bajuna aya anu narik ti tukang bari kadenge sora aki-aki tetela Mbah Camati Sakti geuningan anu ngabetot baju Aji Sutra teh. Bodoh kacina ngora keneh ke sayang paeh jang. Kunaon aneh oi, betrek tega kana nyawa sorangan. Lah montong aral, bet bodoh. Hese deui sia hayang hirup deui teh kangalanan geus kojor mah. Aji Sutra ngabalikeun awakna ka tukang. Bantrok paneteupna jeung Mbah Camati Sakti. Sa anjeun ki kunaon make jeung ngahalangan kana maksud kuring. Dewek anu katelah si setan Galunggung alias Mbah Camati Sakti dulu. Bang ngahalangan kana tindakan ilaing sabab mangrupa tindakan anu bodoh kacina euy. Kangalanan gora keneh geus hayang modalan maneh mah. Kunaon ilaing bet nekat kitu jang. Kuring jelema anu memang geus eueuh gunana, eueuh hartina ki. Sabab cinta jeung pangharapan kuring hancur di tengah jalan. Eueuh hartina hirup teh. Bener-bener bodoh ajeng belagu maneh bet eleh ku soal cinta ajeng pangharapan. Ya dunya teh lega deuleu euy. Henteu sacang kelong dunya teh nya. Kangalanan ngojoran diri sorangan dina kaayaan masih keneh ngolah ajeng jag-jag kieu mah. Nista pisan dulu. Oh, leuwih ti belakung. Kelaman. Ari iraing saha jeung urang mana ieu teh, ha? Mbah Camati Sakti terus tumanya ngeunaan Aji Sutra jeung ti mana asal. Dijawab jeung dijelaskeun ku Aji Sutra. Jadi ngaran ilaing teh Aji Sutra. Ulah heureut deuleu pondok lengkah ari hirup mah jang euy. Dewek ayeuna mel sumangat jeung harapan ka ilaing. Mun nyeri hate ku awewe ubarna deui ku awewe euy. Gudang ku soal cinta, gudawang maksud teh. Teh
sorangan deui cinta anu leuwih hebat nu bisa ngubaran hati urang kitu tah lamun dewek majang. Tapi rek kumaha carana ki cacakan hayang malas kanyeri ka jalma anu geus ngarebut cinta ngarebut wanoja anu dipikan cinta oge kalaka kuring anu wiwirang jadi pacundang. Nu mata kelemahan mah dilebah dinya tah euy. Tah sakuduna ilaing teh terus mikir kumaha carana supaya jadi jago anu sajatinya. Jadi jago anu mampu bisa ngelehkeun sakabeh jago. Kangalaman lamun geus kitu hayang naon ilaing bakal laksana deulejang. Tapi kumaha carana kuring bisa jadi jago ki? Sabab memang teu boga guru anu punjul elmuna. Nu mata begi karasa eueuh hartina hirup di alam dunya teh ki. Mbah Camati Sakti neuteup ka Aji Sutra bari marhatikeun pangawakan Aji Sutra. Ngeh keh seuri bari terus nyarita deui. Mun memang bener ilaing boga tekad jeung kahayang kitu gampang teu euy. Nya, bagus. Di ayeuna jadi murid dewek teu. Ku dewek bakal dilatih ilmu silat nya. Kabeh ilmu dewek ditamplokeun ka ilaing Aji. Kumaha? Naik ilaing jadi murid dewek teu euy. Aji Sutra ngahuleng sakedeung siga anu keur mikir, narik napas panjang teu lila terus nyarita. Tapi na mampu kitu kira-kirana Mbah Camati Sakti ngajadikeun diri kuring jadi jago anu sajati sakumaha anu diomongkeun tadi ku Mbah Camati. Kieu yeuh, ari kudu mah ku dewek diomongkeun dijelaskeun ka ilaing Aji Sutra. Dewek kawilang jago kolot anu geus dilama kalangan di dunia kajawaraan euy. Malah dina waktuna anu moal lila deui dewek jeung si Topeng Mayit bakal ngawasan dunia kajawaraan. Sabab dina lambaran kahirupan dewek kakara si Topeng Mayit anu bisa ngelehkeun dewek. Itu oge ilmu teh ukur beda salaput ipis euy. Dewek rumasa eleh tanaganya. Lamun seug dewek ngora keneh cantang tu make kudu eleh jajaten ku si Topeng Mayit dewek teh. Adenge disebut ngaran si Topeng Mayit. Aji Sutra leuwih buka diri ngajelaskeun kaayaan dirina anu nyata. Aya hubunganana jeung laras anting pamajikan si Topeng Mayit. Geus meunang katerangan anu leuwih jelas ti Aji Sutra. Beuki bisa kaharti ku Mbah Camati Sakti yen Aji Sutra teh lanceukna laras anting pamajikanana si Topeng Mayit. Kadenge harita Mbah Camati Sakti anu nyarita. Amun ilaing ngamusuh kasih Topeng Mayit jeung ka adi sorangan nyatana laras anting jelas ilaing salah. Salah deul Aji Sutra. Sabab dewek sorangan ngahaja euy di deukeutan tahnya jeung ditempel tah si Topeng Mayit teh. Sahanu nyaho engke dina hiji kasempetan dewek atawa ilaing mun jadi murid dewek bakal mampu ngagantikeun si Topeng Mayit euy. Hartina lain si Topeng Mayit anu gawasan dunia kajawaraan. Nya nu matak maneh kalah kumaha oge tetep salah deul Aji Sutra. Aji Sutra katingali harita tungkul mikirkeun caritaan ti Mbah Camati Sakti. Akhirna kapikir oge siga nama aya benerna omongan Mbah Camati Sakti. Sabab teu lila Aji Sutra terus nyarita deui. Memang aya benerna oge tah caritaan teh Mbah Camati. Kuring bisa ditarima gitu jadi murid Mbah Camati.
Tangtu ku dewek ilaing bisa diangkat jadi murid deuleu Aji Sutra. Tapi dewek oge kudu dibantu ya ku ilaingnya euy. Nyaeta dibantuan ku ilaing ngeunaan maksud dewek anu keur ngalaksanakeun pancen di Setopeng Mayit. Luyu jeung pamentana laras anting anu jadi pamajikanana euy. Nah aya pamenta naon kitu laras anting teh? Coba jelaskeun ka kuring. Sigana bae laras anting adi ilaing oge nyeri hate ku jelema anu ngaran Ayu Manganti jeung Jaka Sinangling. Sabab manehna oge menta hadiah teh nyaeta menta sirahna eta dua jalma. Pikeun ngalaksanakeun atawa nyumponan ka hayang laras anting nya dewek anu meunang kepercayaan. Sabab anu dipikir ku Setopeng Mayit si Jaka Sinangling teh cenah anakna si Rawing. Geus bisa kaukur ku Setopeng Mayit teh cenah dewek cenah bakal mampu ngelehkeun si Rawing. Nu mata dewek anu dibere pancen. Kitu tah kumaha arti. Aji Sutra beuki katari ku sikep ejeng caritaan Mbah Camati Sakti si setan galunggung anu tetela menang pancen pikeun ngabinasakeun Jaka Sinangling ejeng Ayu Manganti. Sedengkeun Aji Sutra oge sarua ngarasa nyeri hate ku eta dua jalma. Kadengi harita Mbah Camati Sakti nyarita deui. Nu matak ilaing geus henteu kudu pusing-pusingnya loba pikiran deuleu Aji Sutra. Beungeus jadi murid dewek deuleu nya. Kabeneran dewek teu boga ahli waris euy. Upama ilaing geus nyangking sakabeh ilmu dewek, teu mustahil deuleu ilaing bakal bisa ngelehkeun si Topeng Mayit. Anu akhirna ilaing jeung dewek apanan anu bakal ngawasa dunia kajawalaan. Kahati Aji Sutra ungeuk bari nyerengeh seuri. Pikiranana jadi sajalan ejeng Mbah Camati Sakti si setan galunggung. Aji Sutra nangtukeun sikep pikeun jadi muridna Mbah Camati Sakti setan galunggung. Malah hatena kawilang ngarasa sugema oge. Sabab sarua milu ngarasa panuju ku pamentana laras anting anu menta sirahna Jaka Sinangling ejeng sirah Ayu Manganti. Sacara henteu langsung kan nyeri hate manehna ku eta dua jalma sarua bakal